Sampurasun beres Ji. Dinten ieu urang diajar ngeunaan pentingna berseka. Isuk-isuk cici geus nepi ka sakola. Di jero kelas kasampak Adi anu keur diuk dina kursi. Geus 3 poe Adi teu sakola, alatan gering. Buru-buru cici nyamperkeun Adi, gek diuk di hareupeun Adi. Terus cici nanya, geuning Adi, tos sehat? Alhamdulillah Ci, saleuheung ayeuna mah geus rada mending. Nah kunaon atuh Adi teh? Panas Ci, mimitina aya bentol nu ateuh, terus digaro, tapak ngagaro jadi bocek, sigana bocekna jadi borok, sarta infeksi keasupan jaram. Oh nya, basa minggu kamari teh pada ngageunggeureukkeun geuning. Adi eta suku getihan. Nya, harita mah teu karasana naon, geus 2 poe karasa nyeri nyanyautan, lila-lila awak ge jadi panas nyongkap. Nya tuh suku getihan diantep, teu diubaran, teu diperban. Terus kumaha? Nya dibawa ka dokter, cek dokter infeksi. Ku dokter dibawa patahan, kudu bisa ngajaga kebersihan awak, mandi isuk, sore, make sabun, lamun aya nu raheut atawa bocek buru-buru kudu diubaran. Kumaha parantos ngantos? Muhun paguneman beteh netelakeun kumaha balukarna upami urang henteu mirosea kana kabersihan awak supados henteu udur, henteu katepaan infeksi, sareng salawasna dipaparin kasehatan. Hayu urang sami-sami ngajaga kebersihan awak.